urang rek ngala wudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngala wuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK tambah kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah kuaring urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah iman nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata orenganan khalik makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupartian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karar itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge bandang nyeun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ardh nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyeun sasaha ge
urang mah urang kuari dek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek alamana ieu teh dek ala timur dek alam Mesir dek ala timur tengah dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana dek niru Arab dek niru Belanda dek niru Amerika dek niru Paris aya gambarna atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teuh nu model kos kieu malah aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua kumaha teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nangieun Allah bumi serta eusina nangieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nangieun Allah eueuh nangieun salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nangieun Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu teh tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nangieun Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neulekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar cak nang nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh
aya anu diajak ke puncak tadi aku babaturan eprak babaturan anak berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyaho Gusti Allah nu teu nyaho Gusti Allah kabeh nyaho kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoun kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal isin ka Gusti Allah nyahoun Gusti Allah neleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah matak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bade tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur ya antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakiteup ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ija dasar aki-aki wadahan atuh susuk omong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua aja ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu
salat ngauduk kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum tahajud Allahu akbar waalaikumsalam kerek deh tamat tahajud TK apa bos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ieu ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri mah sok inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sia udah sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh embung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mas ya isukan tuh bener isuk ngingsek tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh lagi salat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu
ye parangsana aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong deui teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganak robah-robah pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit temen kos kitu ge jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jauh bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsana aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dasang ka selesai tiupkeun fuh aya keneh bae can manjur parangsana aing eueuh deui beureudan babacaan aing ya yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut tuh aya keneh bae je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol meureun dieu ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can indit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit parieuh henteu datang nyana kadenya cekel bak sial horeng takal kadong di kapur Masya Allah atuh bahasa Quran ge moal leungit cek nyana katipu aing horeng deuk Agustus di kapur teh moal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek nyana Tuajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya eueuh nanaon kusorangan kene ngajurig-jurig teh padahal eueuh nanaon borangan teh kos kitu hogos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng-ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya teh kondangan ayo guys berangkat jana pan asup make batiknya nanti motas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di deuleu baju teh anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan oh tadi teh meureun leumpah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih
tebakan maksudnya tebak salin di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih nges aja sorban dikalurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ke cak tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh sakjana saha pocongna ya pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina la cenah cekna ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dingeunah biasa praktek bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi udah ada 4 letik ya kosrek asal kelenger didinya kresek ah cagara ieu mendingan ngagoler bae bahaya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masyaallah orenganan ucing plastik dan asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu jeuh ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh pan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad siaing sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya tu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun jurig moal ye cek orang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing ha lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy ya takos gitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara
fa'budu bakal ngaibadahan naranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cak orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di babang kerato emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hei bera duitan seberapa triliun ka dia jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakaraknya ngajual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 530 turun 520 turun 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mantenanan ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ke bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Suriah basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikieu tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran ganyang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriba ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai ka dinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ka Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual ka rakyat penjualan pertama 25 ton geus dijual batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang ti mana engke rakyat siap
di Swiss simpenan negara Indonesia makai rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia maranana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur nu matak dilengserkeun emang kunaon? Orenganan jaringan Islamna pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teh Amerika, waduh badan intelijen luar biasa. Orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min. Min. Nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU-na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae. Luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta. Geus eueuh nyana. Tinggal aya Gus Pur kuari. Gus Dur eueuh Gus Pur. Masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge. Ayat 3 tokoh Islam nu hiji kakarak umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan ku ari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak disingsieun teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagaan mana tamah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh. Atuh sia malah ya kanyaho di sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagaan keur gerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBT nyahonya lagi sarua bang atau politik bakos gitu iya politik iya ekonomi iya agama boleh lalagaan numantak tenang lamun engkek perang gas panggilan kukula kado korosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya orang Tanzania Afrika berarti hiji aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alpiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu
nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobogoh teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu siapa Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris jana ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai ku camat mana bae ya eueuh ayo mah tulos ieu mah ulah siang teu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna ya teu rahasia aing teh mah tah mah ngagoreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing aing geus teu karasa Agustus seunana naonna Masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui puyeng Obama ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing je kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari inca jam 10 27 11 wallahu a'lam bissawab